Is? Teu uninga. Naon gitu? Kapan ayeuna mau istri usaha? Ayeuna teh. Allah. Jadi sinen. Kumaha tadi? Aduh kawin mun ayeuna. Oh, sumuhun. Eta salaki mah di imah pagawean metengan ngahenen jang salim gerak. Gitu. Ngeunah we cenah ke nungguan hasil panen. Saya damanya. Aya. Allah. Sanajan ari kitu da Kang Salim ieu. Sumuhun. Geus tamaha ois merenya. Nya kena sing sabar. Dasar ari jodoh atuh jang kumaha nya. Aya naon deui? Balai uning deui. Kan tenang. Pan liren mamah teh cenah nyinen teh nama capek. Maha megaliren. Jantan pada malah kantor we na di percetakan ujang mamah teh. Nyetak buku. Sane cetak buku sane. Nyetak kue. Sane. Nyetak naon? Nyetak bataen buluh di nagreg pan ujang. Oh, sumuhun. Salaki magraye. Sumuhun. Pakaian kalalotor sore keneh kerek geus nyegor. Allah. Teh eta geus ngabajidor dasar ari jodoh. Alah. Tadina sugema boga salaki terhina padahal sakaol dagang teu make modal sanajan rapekan usaha ukur sorangan rezeki saeuti kosok mindang teu mahi Watirnya. nyaeta Jang Salim keur ngawarah salaki ayeuna mah Ayeuna teh. digawe di dapur Bener. we capek ngabela naon Padahal sareng mang we ngabeca. hate teh ngan beuki tagiwur wae atuh Allah. nya eta pameget geramani agul di penta balanya lapur sedaek mere Pedit pisannya. nyaeta atuh da usahamu sanajan ari kitu geus tamahanya Sumuhun. dasar ari jodoh atuh geus tambah rumah tangga geus payah salaki teu ngarti kapan di imah kemaki mupakan sorangan batan bapasean durian anu kuat asal ulah basilah Jang Salim Naon deui? capek digawe di dapur Nya naon atuh? lapur deui Ih. atuh mamah teh enak teh sasarakan deui nyinen deui ujang Di koran nyinen deui. nyakeun bae salaki sedek digawe ge da geus samaha mana kitu ge nyaah ka budak Saya ge kitu ah. nya eta atuh di situ dalahar ari mamah teh usaha amarnya ujang Sumuhun. keun sugan we jadi istri sajatinya Kan tenang. geus jodoh meureun mana kitu oge nya paamannya